salam mugi curah limpahkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang ka keluargina sareng ka para sahabatna mugia terus maca ngagelongton dugi ka urang sadayana. Amin. Ya rabbal alamin. Tepangkeun masalah pemeriksaan balik simkuring kapancenan jangan penuh catur hilang ngacaturkeun rewu nuhun papangijar sarta pamilon anu parantos kasahadir dina ieu acara. Saat sanesana acara salajengna simkuring bade napangkeun pangijar bade ngaluhikeun ngenaan sinopsis telepon anu judulna Mainung Ngaragolana. Nyata jenenganana ada di Jalan Mustafa anu kawih di Cianjur Bogorna Kapri 18 April 2003 di Garut. Panjenengan mangrumpikeun murid kelas 11 di SMA Negeri 16 Garut. Wilujeng enjing Prahaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simkuring ada di dia bade mendadakeun analisis carpon nu simkuring di analisis. Nyaeta Mainung Ngarabu Tanu ku Mamat Sasmita. Imah teh fi ka betaheun najan aya di pasisir. Disebut di pasisir teh peda we deukeun luas kota. Imah camperni model kaayaan ke minimalis teh cenah. Mainung asa hirup asa cuang cieum matakan waktu diangkir ka kota ku anakna diam yang bupan keur Mainung nu kalaing pleng teh bakal resep ngasuh incu. Mangkani incuna teh aya 2, nu hiji awewe karek sakola di SD kelas 1, ari nu saurang deui lalaki karek umur 4 tahun jalan. Bageun boga minantu teh karesep ka nyaah ari ngobrol teu weleh ngeleukeut seuri geulis aya kana sabulanan. Bareng jeung anakna teh sapopoe ngasuh incu nu leutik nu gede, ari nu gede mah sanggeus balik sakola malah apal dipapageun ku Mainung ka sakola. Mainung teh inget ka akina anu parantos mulih rahmatullah. Mainung teh hoyong lama akina teh aya di eta kaayaan anu bunga jeung resep aya minantu jeung incu-incuna anu saroleh jeung pikabugaheun. Unsur intrinsik carpon jejer Mainung Ngarabu Tanu. Palatuna Mainung anakna incuna almarhum akina latar pasisir kota jeung lembur Mainung galurna campuran. Amanatna urang kudu syukur ka kaayaan sanajan urang hirup di kampung ge nahan kampung jeung kota mah beda jauh. Mending di kampung hawana seger ngareunah sejuk beda jeung di kota anu hareudang. Temana Mainung ka kampung anu endah beda jeung di kota mah. Sakitu nu tiasa simkuring kapihatur. Kapunten pilih aya
ngenaan sinopsis telepon anu dikarenakeun Muhammad Sasmita kelantaran waktos anu sakedik salajengna kapamiluan anu bade dimatos mangga anu wiwih perkara sanana kedah mencungkeun pandangan teras nyebutkeun nami sarta teuing guru pilih program anu bade naros kumagi kaya anu bade naros sumagi kade tekaros waktos acara Pratos Rengse. Alhamdulillah di acara dikawin demi ke akhir kalian lancar. Ayo orang tutup di acara ku bacaan hamdalah sesarana. Alhamdulillah. Simkuring selaku manang catur sareng sapara kanca dadah hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan oke paparios anu mata tegenah mana-mana para pamiluan sadaya. Mugi sakitu wae anu kapinatur ku kana perhatosanana teh sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti anu Maha Suci anu atos ngumpulkeun urang sadaya teu heula salam sinaran rahmat ka Bapa ka pangjejer sareng pamilon nu hadir di tempat. Wilujeng sumping kasadayana dina acara macakeun sarpon. Tujuan acara ieu dilantaran kangge minuman nilai atau napi kangge ngisikeun tugas ti Bapak Guru anu ku kacieu ti dina kasempatan narasumber Iksan Nurholi anu bade macakeun carpon anu jejerna museuh karya Muhammad Sasmita anu jenengan boborna 23 Desember 2002 di Garut anu ayeuna sakola di SMA 16 Garut kelas 11 supaya sepados di acara lumangsung kalawan kalancaran simkuring Ade Rijal Mustafa pada moderatoran atanapi janten panunggu catur dugi KMC ka Iksan Nurholi mangga diaturan kangge macakeun sartona. Museuh karya Muhammad Sasmita. Kang Sabri inggit ka kidul kasisi walungan neangan tempat nuyu deket saragori didinya saking sigalewi gek diu tuluy lung useup dialungkeun kana cai nu ngajumbleng panon dipake nenjo kana tungtung jejer panon mancok kana tenun panon mancok kana kumbul. Kang Sabri buka kantong ngaluarkeun bekal nu dibawa klub sampel jeung cai hangat dengan termos leutik lampur 2 siki jeung leupeut 2 siki terasa nikmat ngagayam klub sampel dibutuh ku cai hangat ditambi ngagayam leupeut hiji sehat jejer aya motor tah di dieu nikmatna museuh teh keur pokok-pokok jeung lauk bibirna katieu luluhih useuh lauk pasrah. Kang Sabri mulu kasih walungan nu dicepongkeun murna lauk ngambang ngapan barangkali dicakal pisan lauk ngagulibug cai muncar kana beungeut Kang Sabri bari eta lauk leupas lauk eta ditewak deui lauk teh buncir siga keur magan
Biwir lauk mapan siga ngajak ngomong Kang Sabri mikir namun dilepaskeun deui ke walungan pasti bakal baranaan. Lauk gede bakal loba di walungan. Ngan dilepaskeun we ka lauk teh ka walungan. Sabulan ti harita tina mangsa poe eta Kang Sabri datang deui ka tempat anu sarua pas mancing basa sabulan tukang eta. Pas tengah poe yo jedut usapna aya nu nyantok. Oh bilibeg lauk nyoyong nuturkeun keuneur. Kang Sabri olohok tukang lauk badal tinggulila lauk leutik sigan ngagirikeun. Lauk moal nyoyong cakenah cai nu jumblong cai nu serat kana beunang Kang Sabri nuti balik. Unsur intrinsik dina cara pemeta nyata nu kahiji didana museur, nu kadua pelakuna Kang Sabri unggul, nu katilu latarna di walungan, kaopat galuna campuran, amanatna lamun urang lamun mulai alam kurang pun bisa ngajaga ka lauk atau napi anu aya di walungan urang ulah nepi ka nibeakeun kabehanana kemana nyusup sakitu bae anu biasa dikabehaturkeun apunten pilih aya papariosan tergenah ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan nama urang teh kudu nyaah ka kabeh sasatoan dan kabeh makhluk hirup anu kudu diciptakeun. Hatur nuhun ka Isan, mangga ayeuna ka pamilo ieu diskusi diri aya anu bade ditaroskeun mangga ajukeun panangan sareng mustajabkeun amina. Kumagi aya patarosan, alhamdulillah ieu kegiatan TNC mugi-mugi mangpaat kanggo urang sadayana. Apunten bilih simkuring aya kalekatan billahi taufiq wal